Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa tepang deui sareng sim kuring Fitri Nuraini dina acara Wabala Warta Balarea. Warta nu baris kapidangkeun nyaeta salah sahiji pangrajin wayang anu kasohor di daerah Manggahang, Balenda. Pamiarsa, ditantar priangan teh beunghar pisan ku kabudayaanna. Salah sahijina nyaeta kabudayaan wayang golek anu ayeuna masih kene kasohor di tatar priangan salah sahijina di daerah Manggahang, Balenda. Dilajengkeun ka saderek etin anu tos aya di tempat. Hatur nuhun ka saderek Fitri di studio. Ayeuna simkuring atau studi di Kampung Neglasari, Desa Manggahang. Jadi ieu teh mangrupa tempat pangrajin wayang. Hayu urang sami-sami ninggal kanu gaduhna sareng taroskeun kumaha sih cara ngabuat si eta wayang teh. Hayu. Wayang golek nyaeta salah sahiji kabudayaan Sunda anu moal parem. Buktina nepi ka ayeuna wayang golek teh masih keneh diproduksi jeung dipintonkeun. Numutkeun parudi, wayang golek teh mangrupa kabudayaan Sunda anu kudu dimumule. Ayeuna tos dugi di tempatna, hayu urang sami-sami taroskeun kumaha cara ngadamangan. Assalamualaikum Bapak. Sampurasun. Dugi jenengan Bapak teh saha? Wasta simkuring Rudi Yantika Sunaga. Leres Bapak teh pangrajin wayang di daerah ieu, Pak. Mohon leres pisan. Atau parantos sabaraha lami Bapak janten pangrajin wayang di daerah Neglasari ieu, Pak? Abdi kinten-kinten aya karena 17 tahunan lah. Selamat sore. Pangrajin wayang. Profesi Bapak saja di pangrajin wayang teh janten naon, Pak? Profesi abdi mah kadang sok ngiring ka rombongan grup wayang golek anu di Giri Harja. Kadang-kadang Bapak gaduh inspirasi di mana ngadamel wayang teh? inspirasi nama di pun bapak kalau dasar pun bapak teh dalang oge di lingkung seni Giri Harja 4 pun bapak teh. Upami jenis wayang anu dipidamel ke Bapak teh jenis wayang naon, Pak? Jenis wayang karakter sepertos buta punakawan sekarang sajabina. Upami anu sering dipidamel karakter naon? Cepot, Semar, Jawala, Upami dina ngadamel hiji wayang teh maktoskeun waktu sabaraha lami sareng ku sabaraha jalmi, Pak? waktosna kirang langkung kami enggak nama ngon perhiji teh nama kedua Jamir. Sareng bahan-bahan sareng alat-alat anu dipayogikeun kanggo ngadamel wayang Pak naon wae? Bahan kanggo pembuatan wayang eta kahiji nama kayuna basiat alat anu diperjogikeun kanggo ngadamel wayang eta sorawut ngaji sareng bedog Saja biti kai Albasia teh tiasa ku kai non wae Pak kanggo ngadamel wayang. biasa kayu naon-naon oge biasa si pengrajin we diasain Dan kumaha pangrajina. Kami respon masyarakat di dieu Pak kumaha ku ayana pangrajin wayang di daerah ieu. respon masyarakat di dia mah memang antusias nyaikeun gitu lah cenah mah din telengiteun karena kesenian Sunda khususnya wayang golek. Terus harapan Bapak kanggo kesenian Sunda di wayang naon Pak sareng harapan Bapak oge
kanggo pemerintah gitu ku ayana kebudayaan Sunda anu masihkeun hair di kaina wayang teh naon Pak? Kalewesan dari wayang ieu mah memang leungit gitu lah kesenian khususna wayang mah kanggo si pengrajina ngajogikeun kantosan kanggo majangkeun kesenian Sunda khususna wayang. Hatur nuhun pisan Pak kanggo wakosna, hatur nuhun. Kami neng. Dina ngadamel hiji wayang meriogikeun waktos kirang langkung saminggon. Dipidamel ku 4 jalmi. Bahan-bahan kanggo ngadamel wayang nu utamana kai albasiah. Salian kai albasiah oge bisa gumantung pangrajin anu ngadamelna. Alatna kanggo ngadamel wayang nyaeta peso raut, ragaji, jeung bedog. Respon masyarakat ku ayana pangrajin wayang di Desa Manggahang teh sae. Ngan masyarakat kirang ngarojong kanu kabudayaan sapertos kieu. Salian ti masyarakat, parudi ge mingharap rojongan ti pamarentah sangkan budaya wayang teh terus kamumule. Tim Liputan SCTV ngalaporkeun. Rupina sakitu wae warta anu parantos didugikeun mugi ieu warta janten manfaat kanggo urang sadayana. Patepang deui sareng simkuring Fitri Nuraini dina acara warta salajengna. Nitih Wanci Lestari mincak mangsa nu utama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi